Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Simkuring lan pangti payun. Sajan manjatkeun puji sinareng puja ka Gusti Nu Maha Suci. Welas asih wereh dina dengek ieu mantena atos maparin kaanugrahan urang anu sami-sami hadir di tempat anu mulia ieu. Mangrupi mangpirang-pirang nikmat anu ti tampawangeunna urang sadayana tiasa riyung mumpulung parampok Jonghok patepang rarai dina suasana silaturahmi tur aya dina kaayaan sehat wal afiat. Ibu-ibu, bapak-bapak nu dimuliakeun ku Allah, mangga urang kawitan kumaos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nu Gusti sambaheun abdi sadaya tekendat-kendat abdi sadaya nyembahkeun puji sinareng syukur ka Pangeran Gusti Allah Rabbul Alamin. Rehing ginjar nikmat nu teu kendat natrap manjang ti wiwit kun payakun. Agung dumugi awakid ieu nu sesah ngawicikeunna kinasih Gusti sundina nu gumalih. Sesining jagat lahir kalih jagat batin ku jajaran kitu dinten ieu abdi sadayana masih tiasa seni kana kajabaran Gusti. Wirah kantos parantos ngaparin kaselamatan rahmatan ka keluarga besar Bapak Dea Kaislaman Kelintang Bagjana tiasa mapangpasan tepang rabi dina syarat. Mangga upacara siraman di kawitan anu kahiji nyaeta ngacegakeun Aisyah. Teras salajengna acara nu kadua nyuungkeun izin ka sepuhna. Bapak, Ibu, dinten ieu abdi nyaluhna pangkona salira Ibu seja nenda dihampunkeun dina sumringing dosa sareng kalepatan abdi. Kumaos abdi teh esturing teu wewe ngariweukeun sareng ngarepotkeun diwanggih kanggung salami salapan sasi dieureuk dimimang bubudak dubika kiwari abdi sawana teu acan kantos abdi naos pamulang sarima beut teh kudu teu kapegat ku pance sanes nanging mugia Bapa sareng Ibu ning galih ngalungsirkeun jiad bang dua rekna abdi seja ngambah kahirupan rumah tangga kalayaan dua sinareng restu Bapak Ibu abdi nyuhri ka
karidoan ilahi. Diteraskeun kana acara salajengna anu katilu ngaras atau ngumbah sampean. Diteraskeun kana acara salajengna nyaeta nu kaopat pancampuran cai siraman. Diteraskeun kana acara nu kalima nyaeta ngawitan siraman jeung masih wudu. Ka geulis anaking hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu dipika cinta dipika dedeh dipika asih ku ibu ramah hidup. Acara anu akhir nyaeta dulangan pungkasan atau suapan terakhir. Alhamdulillah acara siraman tos rengsek di awal nepi ka akhir. Abdi salaku ustad hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan atawa tina perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.